keluargina para sahabatna pengutang mudah-mudahan tudugi ka urang sadaya selaku umatna yaumil kiamat. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, nu kusibul hormat jamaah sadaya hadirin semanungnya ayeuna. Insyaallah dina kesempatan wingi ayeuna urang tiasa hadir. Ya raga tasyakur bi nikmah. Mudah-mudahan kalian urang sadaya tiasa hadir dina kesempatan wingi ayeuna. Memberi kesehatan, panjang yuswa, nyebar rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah para hadirin jamaah sadaya nanti kesempatan wingi ayeuna bari diserangan ku sawadah sajian wayang jeung dakwah anu insyaallah bersidugikeun kursana Ustaz Dadarosada disarangan ku Kidalang Ustaz Niko Suara pujaran kisah bareka anu mudah-mudahan jika petika sila ka ala buahna ilmu anu manfaat lahir batin dunia sareng akhirat. Amin. Hadirin anu kusih hormat nyangakeun sawadah sajian wayang jeung dakwah. Salabil mubin din kotitai ya koroni salatun bil salabil mubin min kotitai ya koroni salatullah salamullah Bismillah
Mojang priangan. Aina lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mau bilang Rajab makan opak. Ngajawab tapi kurang kompak. Sekali deh. Kita pedah kaganggu malam Jumaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ima bulan Rajab makan kesemek. Ngajawab tapi si ganu arah rambak. Perkenalan heula nya guys ya. Ieu teh dari Syawadah itu sajian wayang dakwah di Eljam Manajemen. El Ajam Manajemen. Alamat nate di Jalan Jero Kasau hiji RT 5 RW hiji Sukasari Sarijadi Bandung. Ieu teh aya 4 konsep sadayana. Aya Ustad Daro single teh lira berarti nya. Terus aya drama teh dakwah dan irama. Salawatan udah jika tadi dewek campur aduk gimana muka tilu aya Syawadah sajian wayang dakwah dewek kejung padaros gitu kolaborasi di mana we izin naon pasea di dieu. Terus teh aya nu kaopat Ustad Daros ngabako ngaji bareng Kang Komar preman pensiun. Tepuk tangan kangge Pak Daros. Aya 4 konsep urang teh ayeuna mah rek muka ngawadah tentang naon Kang? Ieu poligami. Wah, ibu mah tuh poligami mah. Langsung cengkat semua bedog yang kalam mau sampai masian. Ibu mending di madu, mending diracun. Aya dengan tadi lagu madu made kudu Terus racun RACUN madu dan racun made ude RACUN. Bae bale oge asal dibayar we. Oke, dah siapa teh kadi jeung babaturan babaturan. boy Kang boy Babaturan. ini sama ini kami jangan Halo bos. Halo. Semua botol segala era kita ya PRW gitu. Halo PRW. Pak Ustaz, mana PRW mana? turun ke terbus kewer Teka tempot teh nyawer mah bos. Kang aya mi haji Aya Nyi Haji. Mi Haji. Wah, siapa ya? atur Kang Wah, teh nyawer mah ku aing diruntuh. Selain mah donatur eta teh jelema makeur jelema salehah. kurang diusir eta mah Oke, urang kita diusir di kurang situ. Di mana teh bos? Ieu teh bos. Ieu teh di Cipageran situ. Cipageran. Mas Holmen Masuri. Hol Mas, bener euy. Ieu teh rek naon urang digeroan ke dieu teh? Lain ngaran maneh heula saha? Ngaran Wing. Ngaran pendek, ngaran panjang. Lupanok. Panjang teh inung ti bapak. Tinung, inung asli inung tere. Sering menilai pertanyaan. Inung terena anu di Kolmas atau di Cipageran. Kalau bateri, ada bapak aing mah cungcak wae atuh. Cungcak wae. Pasang keyboard Tukang keyboard. Bapak aing teh lebe, bos. Bapak mana teh lebe, heuh. Tapi mun panganten lalakina eueuh jadi ku bapak aing. Selain ngaran wing teh mimitina de tungtuna i. Dani. Wah, Dani benar salah. Kota siapa tapi salah. Deni lain. Dewi mah wewe. Mana lalaki? Insyaallah. Insyaallah kudu lalaki. Mimitina de tungtuna i. Heuh saha? Tuy. Wah. Jauh. Mari jauh situ teh tungtuna i. Kumaha itu? Wae panggil Wing Boy lah. Allah. Aduh, Ngaya si boy. si
boy anu jalan tah jalanan anu sam aya di RCTP RCTI teh Angkat titik Kang. eta RCTI aya baheula mah film Awas Ada Sule di mana di Gombal TV global Komod aya deui kajian begitu di mana di MN Cerat TV MNC teh sampai emosian kalau Abang mabok kenapa? iya orang teh fan bos orang teh rek ngangkat poligami benar tentang perkawinan aing kesel aing ka pamajikan aing bos kesel kumaha aing datang ka imah teh lain pamajikan teh wing teh pan salam urang teh beradab aing teh ngajan mabok aing beradab malah bos kudu gitu Kita percaya kan? seperti saya aing mabok tapi kontrol bosan tuluy kumaha euy teh assalamualaikum tok pamajikan teh keur di dapur lompat ngabukakeun patok jol ngomongna kieu si juri sudah dalam manes kita pamajikan aing atuh meureun manehna ngaresikoan kurang kumaha aing ngaresikoan bos sabulan sakali aing teh Sekali mah tuh. sebulan sakali mah teh sabaraha gaji mah sebulan 1.500 tapi kan istri setia mah teu menang gitu bos kan wing akad teh atuh geus kudu bener-bener panke urang tanyakeun ke pakarna aya pakarna aya asing balik bos aslina ieu mah geus mumpuni ieu mah saha euy padaros daun sieu tadi pakarna ayeuna padaros mah pakarna teh spesialisna betul padaros daros teh singkatan naon singkatan betul siga SD sekolah dasar sama ini apal daros mah singkatan siga SMP sekolah menengah pertama apal eta imah daros singkatan naon engke we tanyakeun Si boy mah boy. keluar heula bos keluar heula kita tampilkan benar mana jadi MC siap aing we jadi MC Sok. baiklah kade baiklah kade baiklah kade baiklah Aisyah baiklah hapan tuluikeun siap baiklah baiklah lagi disiksa kita tampilin tampilkan sini Ustaz pergi tampilin tuh kalau sholat lamun aing pae malah itu nyolatannya kita tampilkan Ustaz yang sudah terkenal di dunia dan di akhirat akan mawon Ustaz ya acan acara Bakal hutang waduh di dunia saja yang sudah terkenal di dunia saja Pakai saja tuh Kang. pakai saja di dunia bisa ngatur semua Udah amok si boy. sok atuh sok boy kita tampilkan Padaros tepuk tangan untuk semuanya Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya.